Kabarna barudak mugi-mugi sadayana diparingan rahmat sareng hidayahna supados urang tiasa ngalarepkeun deui ngalitenan deui nyaeta materi bahasa Sunda. Kituna hayu urang sami-sami nitenan tina pangajaran ieu. Coba buka halaman 20 nya. Nah, ayeuna urang cuang sami-sami ngalarepkeun tina kecap dina rarangken tukang ing jeung ning. Nah, jadi kata yang berimbuhan belakang ing dan ning ya, imbuhan ing dan ning. Ingat, titenan kalimah ieu dihandap. Mungguhing negara Indonesia teh diwangun ku rupa-rupa bedaan. Nah, ieu kecap dasarna atanapi kata dasarna nyaeta mungguh, bisa mungguhing karena di rarangkenan ku kecap hing. Nah, hing ya, ning ing. Jadi mungguhing. Mungguh teh artina cocok, tentram. Lantaran tos dipasihan rarangkeun hing ing jadi ketentraman jadina. Artina beda. Terus kenyamanan. Nah, dia kenyamanan negara Indonesia atau ketentraman negara Indonesia teh karena dibangun oleh keragaman yang berbeda-beda atau dibangun oleh perbedaan gitu ya. Nah, tingali dina cutatan kalimah di luhur aya kecap mungguhing. Eta kecap mangrupa kecap rundayan anu diwangun tina kecap mungguh rarangken tukang ing geura titenan proses ngawangun. Nah, ayeuna langsung bae liana tina contoh sejenna. Kahiji awahing teh kecap dasarna awah ditambah ing jadi awahing. Nah, awah teh artina naon? Awah teh artina karena atanapi lantaran. Jadi awahing teh oleh karena atanapi lantaran. Nah, selanjutnya bakating asal katana tina bakat ditambih rarangken ing jadina bakating ya. Artina bakat naon? Sami, awahing sareng bakating teh artina sami karena. Tukatilu estuning neta kecap dasarna estu ditambihan rarangken ning jadi estuning. Nah, bentenya nu ieu rarangkenna ing nu ieu ning tapi artina mun disambung sarua bae. Estuning nyata estu ditambih ning jadi estuning. Non estu teh artina sungguh-sungguh atanapi benar-benar. Estu itu sungguh, lamun tos ditambah ning jadi sungguh-sungguh. Estu eta benar, tos ditambih ning jadi benar-benar nya. Nu kaopat kersaning. Pas kecap dasarna nyaeta kersa ditambih rarangken ning jadi kersaning. Kersa artina naon? Kersa artina sanggup. Nah, tapi tos ditambah ning jadi kesanggupan atanapi kuasa kersa teh. Tos ditambah ning jadi kekuasaan. Jadi kersaning kekuasaan. Nu kalima lakuning. Kecap dasarna laku ditambihan rarangken ning jadi lakuning. Nah, laku teh artina naon? Nu dipigawe atanapi dilakukeun nya, dilakukeun. Nah, jadi lakuning teh anu dipigawe atanapi dilakukeun atanapi dilaksanakeun. Paham? Nah, barudak ayeuna urang cuang tingali. Tadi awah ditambih rarangken ing artina lantaran atanapi karena. Contohna ieu ti koro kuring teh asa garing awaning ku halahap hayang nginum. Naon artina? Tenggorokan saya
sangat kering karena haus, jadi pengen minum. Nu kadua, bakat ditambihan rangkeun ing, artina sami karena contona Aldi kasarean dina korsi bakating kutunduh ya. Aldi kasarean dina korsi bakating kutunduh, artina Aldi ketiduran di kursi karena ngantuk ya, karena ngantuk. Paham? Ayeuna nu katilu, estu ditambih rarangkening jadi artina sungguh-sungguh atanapi benar-benar ya, benar-benar. Contoh, cicing di lembur mah esteuning, tiis ceuli herang mata ya, tiis ceuli herang mata. Naon artina? Cicing di lembur mah, diam di kampung mah esteuning, sungguh-sungguh atanapi benar-benar. Tiis ceuli eta teh peribahasa tiis ceuli teh. Jadi adem telinganya. Herang mata. Naon herang mata teh? Jadi bening matanya. Jadi tidak panas ya, tidak panasan gitu kan. Cicing di kampung. Nah, nuka opat kersaning. Nyata kersa ditambah rangkening jadi kersaning. Contona kersaning hartina naon? Sanggup atanapi kesanggupan, tapi kekuasaan. Contoh, segala rupi anu di nukarandapan ku urang kersaning Gusti Allah. Jadi segala yang ada di kita atau di dunia ini ya, itu apa? Kekuasaannya Gusti Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Semuanya yang ada di dunia ini kekuasaannya Gusti Allah. Yang kelima, laku ditambah rarangkening jadi lakuning, yang artinya dikerjakan atau dilakukan, dipigawean ya, dipigawean. Contohna PR bahasa Sunda lakuning abel. PR bahasa Sunda itu dikerjakan oleh Abel ya. PR bahasa Sunda lakuning Abel, atau PR bahasa Sunda lakuning Rezel bisa. PR bahasa Sunda dikerjakan oleh Rezel. Nah, sakitu. Paham? Itu contoh-contohna geura titenan geura reupkeun bahasa Sunda dinten ayeuna nyata ngeunaan kecap rarangken tukang ing jeung ning. Sakitu anu ku Papa disampaikan, mudah-mudahan